Geus jam 1. Bisa ngilang si abah mah meureun tapi bina ieu mah jebrang Aduh. maker tah mah Biasa nama Haji Sidik ti jono sok ngirim kopi ka dia ieu mah pelang ngeles eueuh. itu eta ki eta ti Duh, Paji Sarip aya tah aya Tijang Sarif roti ye. Aduh, Aya. ampun sarua petetnya mah jeung aki. Aduh, ampun ting. itu dari sawi teh maharani teh lumayan Coba ting ai geus kolot karasa ieu sagala. Duh, ampun ting ieu ginyal meureun. Dina punu pun dicangkeul kieu. ki naon ginyal teh Teuing da ngajenuh dina punu. ginyal teh puluk mah lain ginyal ki Naon? kaponakan tah mah Ampun ting geus karasa ieu kuku jeung penyakit petot. teman Ieu mah ti bubudak ti barang lahir. Duh. Nah, padahal mah ka diturunkeun kuku-kuku wae nya. ciri ciri khas bubuk murudul nya ki Geus rupa-rupa we geus kolot mah karasa ti ini maneh mun aya keneh mah meureun aing mah tepi ka sangsara kieu. saya Aing hirup zaman modern teh geus teu payu jadi dukun teh geus ngalalarti meureun jelema na. loba ieu lah Pak jadi ngarti nama Atuh mentang-mentang nomor ka aing mun aya mah. Padahal komplit aing dina meteran loba nomor. Ditungtut teh dibikeunan meureun ku aing. pelet aya keneh Nyata geus ngalalarti ayeuna mah jelema teh daek nyieun isim nyieun ayat-ayat pangeran dina lamak tuluy dibungkusan aing sieun ku hukuman. tah ieu kudu aya Sabab aing meunang katerangan deui sing saha-saha anu ngajual mulikeun ayat-ayat kami mangka di neraka langgeng salilana. Duh, naudzubillahi min dzalik aing kudu kitu mah. kudu euy geus kolot mah euy Aduh. Ampun ting biasana mah ieu nyeri cangkeng teh sok diubaran ku si jebrag. di kumaha Di jebrag anu kana bibirna teh gini. tiga martabak Lain ku kai diubaranna teh diulas-ulas. di kumaha kayu Heeh. kayak kaboa teh meureun Teuing ting kai naon. Kamari dipopokan ku ti ucing eueuh cager-cagerna. sana mah pokana teh kuat kana Heuh pan sia. nya Heuh pan maneh jeung popokna teh dihakan ku maneh lin. apa nu sapotong sewang jeung aki Ieu hayam nih si jago si cayam pelung can diparaban di kur. Duh. Ini tah. Aduh Gusti.